Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul At-Ta'imah utawi kilah iki kusuci kitab hale tetep ing dalem mertelakeun pirang-pirang papanganan hayawanul bahri asamakum minhu halal kayfa mata utawi hayawan laut iku asamakumi utawi iwak banyu iku tetep saking hayawanul bahri iku halalun kang halal kayfa mata haleboh kaya pamati ya sama wa kadza ghairu lan iku gaya ikilah halal gairu tawilian samak menang langsung karena samak wa kadzal iku kaya ikilah samak gairu tawilian samak ing dalam pada halal halal sahih kaul asal wakilala dan ucapakeun apa-apa la ilaha illallah wakilala dan ucapakeun apa inukilam itu bil barihal lamun den panganapa mitu popani ya hayawan bil bari ing dalam daratan halal maka halal ya Allah maka ya uklu wa ila yukal fala yahilu fala yahilu kakalbin kaya asuh wa himarin lan himar wa himarin lan wa mbayain supi barin wa bahrin lan utai barang kang urip ya mak dibarin dalam daratan wa bahrin lan lautan kadikain kaya kodok wa syaitan lan kepiting wa hayatin lan ula haram iku kang haram iku kang haram setiajan urang raskin pangaosan urang bacakeun Fatihah hiji kanggo nu tidak mengbapa rahmat kedua
Al-Fatihah ngabereleng merek naloba jasanya sanu ditulis dina ieu merek Ambalaya Aryuti dan kawan-kawan Haji Ahmad bin Nuradi Sami bae meninggal hari Jumat tanggal 4 jam 7 pagi, tidak sakit lagi. Jamaah pengajian dari tahun 1990 Bapak Turyanto bin Kasmuswito, pasti Jawa ya pasti. Udah dari Kebumen bener banget itu Jawa Tengah. Lamun ti urang ngomong Turyanti. Waduh. Ibu Haji Aisyah binti Dos hatta Bapak Haji Anjali bin Bapak Kembu Edi bin Inom Babakan Cigaraksa Al-Badha Sanwani bin Haji Takif Gembor dirawat Bapak Haji Abdurrahman bin Haji Nurjaya Haji Abdurrahman bin Haji Nurjaya Cemong contoh saya Cemong tinggalin zaman tiyo cemong acan rumpak sinam pas mau dibejakan ku yang cemong nolah almarhumah Hajah Zawiyah binti Saun almarhumah Haji terakhir toko Mas Tabrani Haji Husaini sekeluarga. Orang doakan nutu damang, mudah-mudahan dienggalkan damang gugus ya Allah. Pasihan kasabaran terjadi kafarat kanggo anjir. Pupus mulih kajati muleng kasar. Orang doakan mudah-mudahan mautna mawa iman Islam, dosana dihampura ku Gusti Allah, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana. Asihan kanikmatan kubur bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitabul At-Ta'imati ieu hiji kitab rek ngajelaskeun tentang kadaharan termasuk iman. Maksudna naon kiai? Kadaharan anu halal jeung nu haram, inuman halal inuman haram, ieu rek dijelaskeun. Urang diciptakeun ku Gusti Allah, berarti urang boga Sang Maha Pencipta. Nu Allah teh geus nyadiakeun pangbalikan dua,
hiji surga, kedua neraka. Urang mah eta percaya tak kadija ta alhamdulillahirabbil alamin. Teh hese urang mah kadija teh percaya. Ieu mendak kurang diuk ngararaji di dieu mun ditanyaan kabehan hayang surga. Sebab di surga aya birmer. Di dunia teu kalaksanakeun birmer. Sugan we tu di akhirat. Jadi di imah mah lamun teu dilipenan mah hidung geus ka aja salah lah mal kebal di dunia geus sok kaju neangan-neangan deui kecuali aya nu ikhlas. Kulantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah atuh kudu daek diatur ku Sang Maha Pencipta. Timimiti urusan-urusan pagawean nu fardu datang kanu sunnah, ucapan anu meunang diucapkeun jeung nu teu meunang diucapkeun. Dahareun nu mana nu meunang di dahar, nu mana nu teu meunang di dahar. Atuh urang teh diatur kudu nyiptakeun urang ulah selonong-selonong, ulah nyelonong. Ongkoh urang percaya ka Allah Sang Maha Khaliq, percaya aya tempat pabalik surga jeung neraka. Tapi maksudna urang teh ieu teh deukna nyaleweng bae, deukna kebelah kenca bae teh kitu tah. Masyaallah sakieu ge ngararaji komo nu teu ngaji. Sakieu urang ngararaji, sakieu poharana hese deuk ngagibeg bae. Komo DPR nu teu ngararaji, komo polisi nu teu ngaraji, komo TNI nu teu ngaraji, komo PNS nu teu ngararaji, sakalina ngaji di kelompokna masing-masing, nu lain nyaritakeun haram halal, nyaritakeun kajebegan beuteung bae. Urang ge nu sakieu ngaji bae hues. Lain hese teh hues ya jasa. Komo nu teu ngaraji. Teu bisa kitu cenah kiai urusan kos kitu mah kami sarjan teu ngaji, tapi kami mah make aturan agama. Aya nu teu ngaji, aya nu ngaji make teu make aturan. Dah. Ngomong sia dareupeun aing. Soekeun sungut sia ku aing. Sakjana naon meureunna. Emang aing teh nyaho. Priwit dibabawa ku sia. Ngaji sia. Tuh, aing ngaji mah rada deres bae aturan kebal di narakana rada sakedeung. Tapi pan lain kitu geus berhadapan jeung seuneu masa marukna kumaha ayeuna neuleuh duit amis hejo lemok. Lamun eta embe dibawa ku urang ka huma neuleuh jukut hejo lemok eta embe poho kabalik nyotuan be kitu kena polisi TNI PNS termasuk kiai modern lamun geus neuleuh duit masya Allah poho kabalik. Aing mah keur ngomong bae mah aing mah keur ngomong ieu dengekeun atuh ku kilisia goblok. Masya Allah waras jasa. Emang cenah kiai teu beuki ka duit, saha nu beuki ka duit? Aing mah teu beuki. Saha kiai nu beuki ka duit? Jauh. Aya ge duitna dibelikeun ka roti. Kaju roti ka di dahar. Oh iya hese, gaji hese.
jadi urang nyaritakeun hese na make lain ngajina mah di imah boga ongkos naik angkot boga motor ngabengsinan teu boga cicing di jalan aya anu teu boncengan stop aya deui mobil truk kosong naik babari datang ka dieu di mana bae cicing dek di majelis dek di luar dek tukang uduk gampang make anu hese urang belajar make ku ari lah cenah kiai mau ngomong kos kitu aya minggu hareup moal ngaji balik sia sanu nyitahan ngaji ka dieu teh kudu ngaji ka dieu beres golkar ka ditu hayang jebeg beuteung sia los jeung PDI ngaji ka ditu jeung Perindo tan mah ngaji sia ka ditu jeung Perindo hayang ngusruk ya di akhirat parang sana teu urang badak gaji ge lain dek dicarekan dek dibebener pancen kos nyarekan bae hese sia dicarekan mah dek bener-bener ya otomatis sakitu teu dipantau-pantaukeun ku aing aduh ya Allah aduh sakira aing kakarak ngaji ka dieu geus aing moal ngaji mantong sia ka ditu aya nu kakarak ngaji teh muring ka bulunya na sia teh daek diajak ku babaturan ulah bejaan di lembur sia ulah ngaji ka Cilomak geus ngaji salem di lembur urang mah aya kiai anu subuhna qadaan teh eta bae tuturkeun ku sia teu ajar bener bae teu eueuh eta doang jeung sieunan hate kayak gitu menyana rada henteu mendeuk titah bener lain deuk dicarekan deuk ditampiling ku aing teh ieu urang teh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangjeng diutus ke alam dunia titah tabligh balighu anni sampaikeun ku anjeun ca Kangjeng Nabi ti kaula walau murrah sanajan pait kos jadam sampaikeun itu mana dipakai dek ngerai geus disampaikan mah henteu panasaran jeung teu kadoraka cara kiai cek kiai awas ya lamun aya orkes di sisi mah sia haram sia di dalam cek kiai itu hebat tak kiai kiai ditanya kiai geus undangan can deukeun ayo orang undangan ke penting lah kan penting sekalian lebih dua aja sial tak kiainya goblok kita kiai tolong di Lampung kita oh Allah KTP na orang celedung goblok eta kan kiai tolol eta terus gitu tah memanfaatkan yang ada sekiranya diaturlah syariat eta fikih mah diatur dibagi opat bab ubudiyah cai wudu salat puasa zakat haji bab muamalah jual beli gade menggade pinjam meminjam termasuk kurang digawe jadi karyawan jadi bosna digawe di negara urusan pertanian ya musakot dan lain sebagainya muamalah
urusan katiluna munakahat silih nikah ya lalaki nikah dingawe nu mana nu sah ditikah nu mana nu teu sah ditikah datang ke mana perjalanan rumah tanggana aya gangguan cerai-ceraina aya kinaya aya sore jeung sajabana kewajiban di jero pertikahan yakni rumah tangga memberikan nafkah dan lain sebagainya munakahat terakhir urusanana urusan jinayat urusan pembunuhan penganiayaan urusan had urusan maling mabok jeung sajabana jinayat ngaranna sakitu tah pikih teh ngan sakitu jija saeutik cenah ge saeutik lampahan ku sia geus datang ka sabaraha umur kuari geus anggeus ya ngaji pikih datang ka geus aki-aki kuari teh geus huis geus lain di hulu jangan geus ngaji pikih teh tuh ya Allah ya begitu kan eta pikih diatur ku para fuqaha geus urang lamun bisa langsung nyokot di Al-Qur'an silakan wates wangeuna mampu urang nyokot di hadis Kangjeng Nabi cara anti mazhab teu mampu urang atuh ayahna tawadu di hareupeun para mujtahid teh aya nu mudawan aya nu goer mudawan nu mudawan opat mujtahid mutlak teh Syafi'i atau Maliki Hanafi Syafi'i Hambali lulumpatan ka mana urang teu ngamazhab bakal kakurung kudu opat eta lumpat ka mana urang embung make mazhab urang aing mah lamun lalaki jeung awewe antal batal Syafi'i aing mah moal pokona mah moal ngamazhab ka Syafi'i pokona lalaki antal jeung awewe teu batal Maliki Hanafi ayo deuk lumpat ka mana deuk lumpat ka mana geus kakurung kabeh cina aing mah pokona mah hitut mah moal batal ka neraka sia hitut teu batal goblok berenang ya kecuali cina kapacirit setik tolol tabak kabeh bahasa batal belon neuk pake nu mana sia tuh aya aturan geus teu bisa keluar deuk tawadu deuk henteu kana mazhab make atawa henteu kakurung opat teangan coba ge hayu kula bae leuleutikeun geus naliti coba aya eueuh sinu kaluar ti mazhab ditaliti kula Muhammadiyah Persib atuh ajat sudrajat sobur geus eueuh gua ditelan bencana nah iya dan teliti eueuh jang lumpat ti mazhab adapun teu tawadu teu make mazhab lain urusan tau nggak baik ngenaon hesena orang bertawadu di hareupeun jelema-jelema anu mampu ngabongkar Al-Qur'an ngabongkar hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang deuk kumaha ngabongkarna Qur'an ge teu wauh teu nyaho boro-boro talar macana ge igeug-igeugan macana hadis Kangjeng Nabi dibongkar ku pantar urang bisa sebab dosa kabongkar hadis mah tilok kadahar jengkol tilok kadahar pedah tilok kadahar ceker kotor ai mentokna cenah tangkorak sia meureun sia mah yang mentok bementok ieu kan berarti ahli lusi jadi jahdul muslim kerahkan seluruh tenaga untuk menghasilkan masalah-masalah orang tinggal
tak jadi ku harima urang nurut tinggal kumaha cek para mujtahid bladela kumaha cak guru nage cak guru nage cak guru deh bersilsilah kadituna tak cak para ashab kabrita cak para mujtahid cek para sahabat cek para cek ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dina tah ieu teh urang ngaji kadangena mah urang ngadengikeun urayan-urayan padahal ieu teh ngadengikeun seorang mujtahid kabelah dituna ti Kangjeng Nabi ti Al-Qur'an Quran membogana Allah jadi orang itu sebenarnya mah keur ngadengikeun Allah boh sakjana tuh seram amat kadangena maksudna aing mah ngomong kitu ge sia berarti kan keur di hareupan Allah ulah nundutan tolol sakegegeng Allah sia nundutan kamu munjeng ki pudoli bareng kerek siapa tuh kan nah yes eta pembuka hati supaya oh iya benar tah ieu rek dicaritakeun urang nyaritakeun hewan-hewan heula aya hewan laut hewan cai aya hewan darat teujaheun ka cai aya hewan di darat hirup di laut hirup tuh ieu kurang bantep biasa ieu mah teu meunang aya pre ngaji ieu mah lamun pre disetrap wae sebab ieu mah padahareun sapopoe gas pokoknya mah engke diunggal jalan kudu dicatat teu meunang pre ieu mah ngaji ieu mah teu meunang sebab ieu mah jang sapopoe urang nah sia awas ancam ku aing kuari urang nyaritakeun hayawan laut yakni hayawan laut ya anu mala ya'ishu illa fil ma'i aya hewan ngaranna hewan cai eta hewan cai mah tarifna mala ya'ishu illa fil ma'i suatu hewan itu bisa hirup kecuali di cai wa aishuhu kharijahu ka'aisyil madbuh lamun diangkat ke darat hirup di luar cai percis kekerepengan kos hewan dipencit teu kuat eta ngaranna hewan laut semata-mata hirupna di cai maha kawasa Allah maha kersa Allah maha agung Allah aya hewan cicingna kudu di cai teu bisa di darat Allah karim masya Allah ya ieu dijelaskeun ku musannif secara rinci bahkan saur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kazamanan urang hirup bareng jeung Kangjeng lalakona jauh di Indonesia ke Madinah dek hayang zarah ge ka ditu urang kudu boga ongkos puluhan juta eta ge lamun teu lockdown mun lockdown mah teu bisa urang boga duit ongkos tapi lockdown teu bisa kajeng teuing kuku bahage dipaksakeun urang ka ditu teu bisa ziarah
mahal berarti ke Madinah. Tapi aya nu teu beka Madinah ugal poe kapanggih jeung Kangjeng. Aya nu kapanggih teh ngimpi ambalaya, aya nu yaksotan langsung. Atuh kitulah Allah nyiptakeun kebersihan ruhani. Asal dibaca bersolawat langsung ketempo Kangjeng. Ente ge panteu maca solawat ge sok kapanggih bae jeung si Muhammad teh. Atuh jata tanggapan tama. Atuh kapanggih we pala nginjem duit unggal poe. Si Muhammad eta mah. Ya Allah ya Rabb. Teu kuasa Kangjeng ya. Ya Allah ya Rabb, teu pernah amprok sareng Kangjeng, boro-boro perang jeung Kangjeng, ngimpi ge asana encan rindu ka Kangjeng teh. Sholawat mah dibaca bae tapi can aya bae kelemeng-kelemeng ngimpi. Komo langsung mah jeung teuing lah, nu penting mah rasa cinta urang ulah pudar melalui muludan, melalui rajaban, melalui haul. Eta intina mah cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu urang diuk di dieu cinta ka Kangjeng. Mentak berani teu ngadahar uduk heula. Ja goreng sanggung geus pandi imah. Tuh kan. Ya. Saur Kangjeng innallaha khalaqa fil ardi alfa ummatin sittumi'atin fil bahri wa arba'umi'atin fil barri. Ya Allah, sanyanya Gusti Allah ngadamal di muka bumi ieu alfa ummatin 1000 jenis umat. Sittumi'atin fil bahri 600 di laut, wa arba'umi'atin fil barri 400 di daratan. Sakali deui 1000 jenis nu 600 di laut 400 di darat. Berarti lobaan mana? Lobaan di laut. Masya Allah, lobaan di laut tafawutna 100, 600 di laut, 400 di darat. Ya Allah ya Rabb, lobaan di laut anu kakarayapan di laut jeung di darat lobaan kena di laut. Hehehe, atuh di laut mah urang wari bae ge urang di darat maka hitung ku otak urang nya deuleu bae ka ditu kabada ka Taman Safari. Ya kan? Di deuleu ku urang. Set. Paling ge sabaraha urang catetan tuh di Taman Safari itu atau ka Ragunan. Percis kos ente loba di ditu. Ragunan atau di Cisoka di Solear. Ya hampir kos karari ya kan. Beda buntutan we. Hai di laut loh, Masya Allah, ambalaya. Tak 600 laut, 400 di darat, lobaan keneh di laut. Masya Allah. Dek dijatakeun nu mana nu halal, nu mana nu haram teh. Salila urang hirup di alam dunia teh beteung teh ulah kaasupan ku barang haram. Ai geus jahoma urang teh kuari bisa pulah pilih. Ai kamari mancan ngaji teh sagala rupa kurang di dahar. Nu penting mengeunah cak sungut urang cak betah urang bae. Teu nyaho haram jeung halal. Tapi barang geus ngaji mah alhamdulillah. Korenganan nu kamari di dahar teh ternyata barang ngaji mah nyaho halal alhamdulillah. Korenganan ieu mah haram jauhan. Eta kakarak nyaritakeun halal haram. Kabelah dituna nu halal ge ulah loba teuing. Ulah kena halal. Oh.
skiwe sate ayam 100, sate kambing 100, sate sapi 100, sate munding 100, sate kuda 100. Lu kumaha ada harta si budak. Incu liwat, awas. Ini punya kakek. Incu lagi bingung. Kakek kita orang apa bukan ya? Tahu betul. Si hade mal kebal orang di dunia. Sakumaha tadi tah teu muriang deui maot. Kamari di Cisoka kiai teh teu muriang deui maot. Uluy, loba pisan teu muriang deui maot. Ya Allah. Ieu si hade betul. Bensin lah sih. Lamun bensina barang-barang 2 tak merepet. Itu bisa pakai jemping urang. Itu bisa tuh merepet atuh. Aduh, ajul. Nu di luar kayak ambuan lain deui. Di motor saja 2 tak bau hanyir. Eta motor kok aja lemah. Tuh, ya, siade. Awas. Kanjeng Nabi ayulah min nabata min haramin fannaru aula bihi ayulah min daging anu mana bae nabata nu timbul cukul ngagedean min haramin tina barang haram leletik di paraban hasil korupsi kegedean gede barang haram malulu atau orang geletik maaman kuari jadi pejabat mak mumpung jadi pejabat ayo guys pokoknya mah sisi tigiger sekat habis dahar atau mangga atau hasil judi main bola taruhan ngureuneuh liwat lalaki tahu taruhan goblok reuneuh liwat bae beberapa taruhan ieu judi ngaranna tah atau anu jelas-jelas haram makanan-makanan nu bakal diceritakeun nu diharamkeun di dahar pokona awak gedena hasil tidak barang haram. Cek Kanjeng Nabi daging mana bae anu timbul ngagedean tina haram fannaru aula bihi neraka leuwih utama ka manehana. Geus pokona bakal dibeuleum bae. Kuari ngeuneunahan korupsi haram teh lain hakna fannaru aula belum. Urang jadi karyawan korupsi pannaru aula. Urang jadi petani teu beres tanina aya barang haraman. Kuduna zakat dikaluarkeun ieu mah teu hak fakir miskin pannaru aula. Deuh ambalaya. Rinci ku urang rinci. Makanan-makanan nu haram di dahar ku urang pannaru aula. Leuwih utama neraka. Neraka leuwih utama. Urang jaga salila hirup si hade urang malila hirup di dunia kitu mah urang geus dijagaan tina makanan-makanan haram minuman-minuman haram hampang ke urang berhadapan jeung Sang Maha Khalik ngeunaheun urang berhadapan jeung Sang Maha Khalik nu lamun salamet tina hisaban Sang Maha Khalik urang bakal disadiakeun surga Jannatun Na'im. Lamun urang teu salamet tina hisaban Sang Maha Khalik urang bakal ditempatkeun dina neraka Allah. Na'udzubillah min itu. Mereka hiji rek jaritakeun hayawan cai patokanana hayawan
hewan cai teh hewan nu teu hirup pun lain dicai kan geus disundakeun mah tah geus henteu urang nyaho tah berarti sakali deui hewan cai teh hewan nu teu bisa hirup kecuali dicai andai kata lamun lain dicai teu hirup dina hirup lah paling semenit 2 menit bertahan percis ka'aisyul balbuh seperti binatang anu mantes dipencit bae kekerepengan teu kuateun eta ngaranna binatang cai ya ayawanul bahri ari hewan laut bahasana laut cai maksudna eta asamaku min wari laut termasukkan hayawanul bahri hukumna halalun halal kaifa mata kumaha tingkah paehna tetep bae halal kan geuna ya tengetkeun ya lauk cai di mana-mana anu hirupna dicai bae teu bisa hirup di darat eta ngaranna lauk cai cek bahasa Arab mah samak beda kan bahasa teh cek bahasa Arab mah samak iwak banyu cek orang keronjo mah iwak banyu ya cek orang kampung Melayu ikan laut lamun cek orang Sunda lauk cai tuh kan jelas kan tuh samakun iwak banyu lauk cai ikan laut sarua tah bahasa mah ya kawas lauk laut lauk cai iwak banyu samak ngaranna teh eta teh hukumna geus ulah ragu-ragu deui halal kaifa mata kumaha bae paehna pancing sat soek sungutna paeh halal jaring angkat ke darat supkeun ke kempis kerbak paeh halal teu kudu digodot deui Allahu akbar teu kudu saeusa kumaha korban teu kudu hirup aja paeh teu kumaha bae urang lewat ka sawah mawa pedang mawa caluk mawa bedog aya gabus kieu nohol bae huluna pon gede gabus mah gabus sawah lain gabus sia sok nongol gabus eta ge sarua aduh teu lain deui liangna khusus gabus sawah udah wow masyaallah nah cek urang teh iya langsung pedang ke orang misalkan sampai potong 2 huluna ngaceng ka luhur buntut tadi sawah kene cokot kurang 2 nana teu kudu hese-hese atau orang di sawah liwat horenganan sawah teh kasaatan barang di deuleu aya bangke lele jeung bangke gabus sok gede bitis buane Masya Allah wahara ieu mah sok gede ping orok lu jelas lah aya bangke lauk jadi di kumaha bae eta mah paehna teh di sumpungan irungna atawa huluna atawa di sempring kurang atawa make batu kurang teh dipek-pek sat paeh
halal geus atawa make cara di wetan teh eta strom atawa diobaten naon kira-kira hah oh biruntas bener tante teh ngomong portas beda setik porkas jeung portas portas jeung porkas porkas mah urusan sia mah portas bae halal geus kada kumaha bae masya Allah ya halalnya geus tah patokanana lauk cai teh anu la ya'ishu illa fil ma'i mana-mana hewan lu teh hirup di darat hirupna di cai bae eta bade kumaha bae halal nih ngaranna man deuk kumaha bae jeung deuk naon bae bentukna jeung kumaha bae deuk naon bae ieu lauk teh ngabentukna kos lauk emas lauk gurame lauk lele gabus jeung sajabana atawa belut atuh geus eta mah ilahan ieu mah bentukna kos anjing manggih lauk di laut bentukna kos anjing tapi lamun dibawa ka darat pae lamun dibawa ka darat pae berarti ieu lauk laut lauk cai nu teu kuateun mun di darat ngan bentukna bae ieu mah kos anjing ulah kos anjing kos babi mah wah urang mancing wah berarti bang pada amat ya balik wah terus be diulu mancing wah barang belang babi bentuknya kos babi masya Allah tapi laut cirina barang datang ke parahu tekebal pae oh iya berarti teh laut berbentuk babi halal masalah halal teu haram sakali deui ulah ragu-ragu celisia pasang goblok ngaji da sok ngalamun bae heran kedatang ka ieu mah bae lagi bae mang tangetkeun usia ya ieu kan sapopoe tanya pokona mancing ngajaring di laut bentukna eta lauk teh deuk kos lauk atau kos anjing kos babi halal nu penting asal ulah hirup di darat geus cenah kieu yakin itu kos kitu mah awas geus sia minggu hareup aya ulangan ya ieu penting ieu ngaji mah wow sabab ieu mah lain lalagan urusan dahareun permanukan segala aya kabeh di dieu manuk mana nu halal manuk mana nu haram geus ieu mah teu meunang perek sanajan abesan ulah ieu we hokes ieu mah hokes guys kajian teuing urang ondangan mah nitip dari itu yang nitip tak kitu waduh ngaji keur seru jasa ieu tuh di bejaan kula ge waya nu penting-penting kamari mah panca kula ge teh kudu ngaraji ieu mah eueuh di urang terus bae pan sia mah ngaji bae cek aing ulah ngaji bae giliran kita ngaji teu ngaji Indonesia mah kos kitu perwatekanan aing ge bingung geus sia ya ngetkeun tah kumaha kiai urusan halal teh ieu teh apa asak di kitab teh dicaritakeun atah asak teu pokona halal kumaha beukina sia cenah beukina asak goreng ku sia cenah asakna panggang ku sia cenah ieu mah asakna teh resepna teh ieu mah dikukus-kukus ku sia cenah kula mah setengah matang ku sia cenah kula mah ata cara orang Korea hakan ku sia ngan udah deket meng be cak meng teh je pancen jeung aing awas ya kedeung deui ge sora sia kos aing
bener bae teu kebal ngeong atuh beuki badak urang ulah ngaharuan ka orang Korea ulah ngaharuan ka orang Jepang nyana makan ka beukina lauk atah ge aya hiji raja beukina cau atah masak atuh komo masak atah bege beuki komo masak teu raja goblok beuki kabeh tolol ujang rakyat ngaran eta siapa teu ngarti teh dongeng eta aja tolol maksudnya ujang rakyat yang raja kabeh eta teh raja baheula teh baheula heuh geus pangeng cili aing aya hiji raja beukina cau atah urang keur kok keur leutik keneh di dongengan gitu kolot aju nanya ba aing masak atuh ngomong masak aju kumaha tuh ujang rakyat jangan kabeh eta kolot bisaan eta dongeng raja baheula nya hehe kakara kahartina kuari ya Masya Allah mana jang rakyatnya mana dunungan aduh ya Allah ya Rabbi Gusti nah guys geus jawab kuari matuh pokona kumaha kabeuki moal aing mah moal diasakeun di mah wakaf wade gas aing mah nu atahna bae keur tandar los halal ulah sieun yes dia setengah matang oh masalah mentak santri mah jarago santri bab urusan lauk geus jagonya kumaha kajagoanana masak pedaten di luhur kahujanan hujan pada wasulu bageula santri teh atuh geus ngan bau haseup doang di dahar bae santri bau masalah atuh masak dapet tingongkoh pandai cek babaturan ieu jaluk jangan asa ulah loba omong sakieu ge ku aing sia dipang masakeun atuh kitu ge ieu jaba ulah loba omong ayo terus sambelna mana tah cabe hijian tutuanana make huntu sia santri mah geus lihai jasa bantak begitu jadi kiai teh haju eta kiai barang geus jadi kiai kuari teh oloan dah tambah kos kitu beukeur nyantrina can hebat kiai mah oloan sebab baheula daharna ge saayana waktu asak setengah asak atah santri mah kos kitu isikan ber awas solo karek setengah matang doang dan itu teh sangu dahar bae geus cek babaturan keremian sih hayang nyok keremianan aing mah oloan dahar hidup ngitungna timba pan baheula mah lek bah corona geus bae paeh mah ajal keyakinanna tinggi ya santri mah pohara ya beneran lain lalagaan teh baheula mah kos kitu bae geus ih mah begitu kuari jadi kiai haji oloan rantai kiai kos kitu ieu waktu ditulang geus dahar deuk teu kiai segala hayang anu udah geus lamun urang ngondang kiai kos kitu geus ulah diondang deh jeung ulah diamplopan deui guys duit teh langsung tah eta cak pudon mantep tah ayo amplop geus ampal aja jadi mah aduh ya Allah ya Rabb tuh kan nah guys jelas kan lauk cai halal ieu predikat lauk cai teh di mana-mana hirupna di cai hungkul mun di darat hae eta di daharna halal deuk atah deuk asak deuk setengah mateng deuk dibumbuan deuk henteu kumaha beukina bae geus halal biasa urang-urang kondangan ngabesan teter lauk lah disuguhan lauk atahnya karena kayak ngaji minggu kamari ya mantap guys
ieu ngaranna nu boga imanna hebat ya takol yuk urang nu boga imanna goblok atuh bener ge halal dak anya aing kudu ngadaran daun atah yes nenda kuarima ilaharna lauk digoreng dibelem diasakeun urang keur leutik keneh gogo ka sawah itu sawah di ditu teh tunu ayeuna pondok teh teh sawah asal kadinya neger teu kudu hese set langsung beunang ieu di dieu hebat biasa kula asal kadinya we ka sawah langsung dideuleu yeuh angkat teger bawa ka imah teger sakit henteu nyaho usaha-usaha pokona atuh bogan aya digaleng atuh 3 santri mah teger aing leunging teger kalau ngomong penting mah laukna halal atuh aing maling mah jadi haram bego tah gogo deh jago pokoknya belah dituna tuh kedokan belah dituna asal ditanya tangkar rengas tuh asal di kedokan itu tata ditutupan baik kurang cainang yang bang ayo ditau tret masya Allah lauknya aja can polusi pan bala sengit napara datang ke imah langsung tojos mun lele mun gabus boncel cat enggak geus beres gitu kan betik betok beda setik betik rada letik betok rada gede atuh beda setik pokok nengtet jeung nongtot atuh deui nengtet mah setik nongtot rada gede eta cenah nu awewe nengtet apa nongtot kumaha sia ka mah nanya ka aing sia ieu taeleng teh nongtot garila ngadengena tah beda betik betok geus eta lauk halal kabeh betik halal betok halal kahalalana eta teh belum langsung goreng langsung kumaha kieu teu kudu dibelahan deui dipiceunan tai da teu kudu da ieu ngaji ngaranna ieu ngaji komo parai mah parai haju kusia dicokotan taina da tiraha di daharna menang paraina jam 11 aju dicokotan hiji salaki geus nungguan di meja cenah aya parai mana ieu goreng parai henteu teh keur dialaan heula naonna ieu le cenah taina daharna ieu mah bisa subuh goblok teu kudu geus parai mah langsung goreng jeler goreng betik nu sagede kieu tah betik nu sagede kieu ukuranana mun diasupkeun ka sungut asup mun diasupkeun ka sungut teh asup eta ngaranna lauk leutik nu kos kitu ngaranna tah geus teu kudu dicokotan deui taina leg-leg ku sia aing mah yakin geus sia ieu ya bangun ngajina teh ngalamun bae heran aing mah badak aing dijelas-jelaskeun apa yang kayak ditutup pas ini deh di lembur ya pas ini kiai jeung kiai pas ini urusan ngadahar urusan tai lauk bae pas ini tunggu ngomong datang ke parai goblok ke kiai ya Allah teh kudu dipasinikeun geus kitu mah ibeuki mah leg-leg ku sia geus mula dipasinikeun geus urang kudu ngahiji NKRI deh Masya Allah teh urang mah NKRI teh eta mah negara urang mah pribadi agama ya walau yahilu kullu syughari samaki min
min ghairi ayyashaqahu wa yufama fihi to jeung sanyana kalakuan eta halal ngasakeun lauk leutik min ghairi ayyashaqahu tanpa di belahan jerona cenah aya tayan wa yufama fihi dihampura kotoran-kotoran nu aya di jero lauk leutik jelas kan tah geus hese-hese nu mentek ulama keur leutik mun meunang betik solok malah mah dipek-prek lah pek-prek huluna cak ibu teh cak ibu pek-prek lah dah pek solok langsung panggang langsung diuyahan dahan jeung hulu-huluna mantep betok rada gede setik sarua lele nguletik lelena geus pek-prek sat sorok sat langsung ngan mun rada hayang aya karasa uyah turihan setik set langsung panggang masyaallah baheula mah kula geus jago manggang mereka jeung kuku boncel mulai gua busu sok pada kieu mah gak busu sok pada kieu wadah kan segede kieu mah lumayan lah prek colok di dahar jeung taina ulah tuh aya tai sian teh mah ieu mah lauk leutik aduh almu lele sok pada kieu gabus segede kieu langsung teh ulah tah matuh leutik ieu betul annahu ya'ilu qalju sigharis sabab lauk leutik ukuran leutikna nu asup ka sumut ngeunaheun kan masyaallah kan wa lahu jeung sanyana kalakuan laut yuda sama katun lamun aya laut cai hijau pisa makatun di jerona aya laukan di halauk luha kurang manggih lauk betok aju kurang dipek-prek kuluna baheula mah dipek-prek kuluna make songsrong baheula mah hareupeun hauk song-song kok gede kieu kan eta teh para pek-prek hauk teh songsrong teh lain sakadar jang nyongsrongan seuneu cokos songsrong sok prek solok set beuleuh begitu dibeuleum ku urang asak tah petelan ku urang barang dipetelan di jerona aya laukan deui ternyata horenganan aya lauk parayan aya lauk jeleran lauk gadahar lauk deui berarti kan ieu taina lauk di jerona hakan halal geus jaho hukumna tah urang teu kudu dibabawa ka imah kiai tah lauk Assalamualaikum warahmatullahi kiai kula adu boga masalah naon laukna mau sabaraha ieu hiji doang ya cak kiai capek aing memutus masalahna ai kitu mah nu deuk dimasalahkeun hiji tapi siam mawa 5 kilo deres pan ieu mah eta lauk eta tah heuh halal apa halal maon masalahna geus teh beuk halal leg suci geus ujang aingan teh mah tuh namun kiai modern kiai salap tuh teu beda sedek kiai kula belum lauk aja barang dibuka jerona tah di wadah tai teh di aya laukan deui teh ieu halal apa haram hakan geus ya henteu cenah ieu mah ku kiai be hakan kadeukeun ku aing hakan ku kiai nya di kiai mah rampus sama tiba heula aing mah rampus loloba ngomong mabur sia ka ditu halal halal ya Allah ya Rabb urang manggi endet dipek-prek lain dipek-prek menang ti sawah juk urang dibeuleum barang dibeuleum ambeuna ge rada lain deui lauk anyar jeung lauk rada heubeul ieu mah asana paehna geus gopoe
beda kan paeh anyar jeung paeh geus gopoe ambeuna lain bareng kurang di belum teh ambeuna rada lain deui ye geus asak barang asak dipetel ku urang pelebah dadakna gorenganan aya laukan kene buruk laukna jadi lauk atau taina pan jadi buruk tamanta nah ieu kumaha teh kiai talamun taina geus buruk mah ari lauk nu dibeuleumna mah halal ngan lauk nu aya di dieuna ye di beuteungna lantaran eta mah geus buruk haram tah mah ulah diajuk dibar kabeh ya sebab daun akhirnya berarti geus nilai ya sapoe kadua poe berarti kan geus lain lauk deui di jerona geus bentak kecuali geus bentak haram tah mah ari lauk anu nu di luarna mah halal nu di beuteungna nu geus bentak haram beda setik itu ya geus jelas tah wa kaza gairuhu kitu kene halal hukumna salian tilauk cai anu tadi imalaisa ala suratihil masyurah ina lauk anu henteu masurupana nurutkeun cek kaul asoh kasimpulanana mah lauk cai bentukna anu masyhur seperti nuku urang geus kanyahoan mimiti gurame lauk emas lele gabus boncel jeung sajabana jeung berbagai lauk-lauk eta teh halal hukumna kitu kene salian lauk anu masyhur rupana kayani rupa anjing kayani rupa babi ari ti laut mah tetep bae halal hukumna beres geus kuari mah ya kaol-kaol tapi masa kadar komentar hungkul lah jadi kabingungan wakila cek sakaol malan teu halal lamun memang bentukna lain lauk lantaran masyarakat teh lamun teh maya jelema mancing atau ngajaring di laut aiprak menang laukna teh bentukna teh kos anjing engke cek masyarakat jai mah lain lauk sebab ieu mah rupana percis anjing padahal mah eta teh binatang laut. Nah kulantaran aya bahasa-bahasa ti masyarakat nu kos kieu mah budak layu sama-samakan lain lauk ieu mah ngaranna ja anjing kos kieu mah lantaran aya pasini antara lauk jeung antara anjing maka cek sakaol dhaif leutik kaol leutik teu halal cenah sebab jelema ngomongna lain lauk ulah dianggap ieu mah heulanan mah kos kitu mah geus mun urang meunang akan teh habak mah komentar ulama mah bukan tuh gini tuh kila cek sakaol ilukila misuhu fil bari hala lamun sok didahar misuhu modelna di daratan hala wa illa pala lamun tara di dahar mah teu cek sakaol mah kieu lamun urang mancing atawa urang ngajaring di laut kemudian menang lauk bentukna teh okos sapi ai sapi bahkan sok di dahar di darat jadi halal bentukna teh kos munding ai munding kan sok di dahar bentukna teh okos hewan-hewan nu sok di dahar halal tapi lamun teu sok di dahar wa ila tala kakal bin wahimarin okos kalbin anjing jeung himar atuh teh halal kos kitu mah ya Allah geus tamangan sakadar komentar-komentar cita teget ke dia awas ya dahar naget tadi geus 2 piring pentah sia baleureun yang datang ke asar ya lah awas ngagoler teh sia lah wa ma yaishu fi barin wa bahrin haramun inget ke nomor kedua aya hewan anu
sok hirupna di darat jeung di laut ya nek di darat hirup di cai hirup disebut amfibi hayun fidarin ieu hukumna haram tegetkeun hewan maya isupi barin wa barin anu hirup di daratan jeung di cai yakne di darat hirup di cai hirup disebutna ieu hewan amfibi atawa disebutna hayun pidaren hirup di dua negara di cai hirup di darat hirup ieu hukumna haram. Nah ieu nu penting tadi geus tah urang ngarti kos kumaha cenah kiai contona kadifdain seperti bangkong eta bangkong mah dicai nya mah bisa ngalagu rame aya hewan nu bisa ngalagu rame bangkong emang bisa siapa namanya cenah bangkong bisa ngalagu rame sebetelap pikiran anak emang kos kumaha cenah bangkong mana cenah bisa ngalagu rame dengekeun ku sia tengah penting tang ting tung tang ting ku wok tang ting ku wok eta ngaranna ngalagu rame oh lalaguan rame heuh sugan aing ngalagu labuk rame lagu rame tuh cak aing telat kan dasar sia oh eta bangkong di sawah di cai hirup nya di darat ge hirup ta eta bangkong hurung hukumna haram sebab maya isu tibarin wa bahri Allah sirtanin jeung kepiting eta kepiting beda jeung rajungan air rajungan mah di alam di laut dicicingkeun di darat isdep tapi kepiting mah coba kayak kepiting di darat popoeannya nama sapoe dua poe madak beda kepiting mah kudu di talian berape sebab lamun teu di talian ngarayap kepiting eta haram hukum lagi heran kamu jadi ngahalalkeun kepiting teu kaharti maksudna ja eta mah ti urang leutik keneh ti urang leutik keneh ku kolot sare kepiting jeung rajungan sare rajungan halal kepiting haram kan geus dibejaan ku kolot aya ge ieu mah dongeng di Mekah nyaritakeun sirton panurang Mekah mah tara ka laut teh nyaho nu ngaran sirton teh kos kumaha oh ieu hukum kepiting geus dibahas di Masjidil Haram mancanagara ulama perwakilan Mesir, Yordan, Maroko, Turki Indonesia wabah halal hadir tapi can nyaho ka jenis kos kumaha eta kepiting deun nyaho pan ngejang ngabuktikeun anak masyaallah eta Syekh Khalil Bangkala Syekh Khalil Bangkala we nya lamun aya kepiting mah ieu tapi dia sudah dicopot set nah ieu kepiting dikelek kepiting dikelek wakila cek sakaw Syekh Nawawi Al-Bantani tahap kedua Ki Khalil Bangkala Syekh Nawawi anu tadi da henteu ka ciri kaistimewaanana biasa bae Syekh Nawawi padahal masyaallah karanganana etalah lantaran ieu mah urgen darurat sebab kiai teh nyahoeun kabeh kanu ngaran kepiting jeung rajungan maka dibuktikeun ku Syekh Nawawi melalui karomahna
cokot ku Syekh Nawawi ya di dia kira juga sekedaya teh lah kenca di dia ya nah ieu kepiting tuh beda kan nu ieu barajugan halal ieu mah kepiting haram. Ayo coba cokot di kelek ente kuari. Ayo cepat masing-masing. Ayo. Malah luar bulunya doang. Cak. Nah, ini bulu kotok. Masya Allah ya Allah. Kuari bangga surang ulah nyalah-nyalahkeun batur termasuk mui ulah disalahkeun sabodohnya na tanggung jawab da di hareupeun Allah. Ulah nyalah-nyalahkeun kiai-kiai lantaran loba pisan anu laporan ka kaula kiai anu mangahalalkeun kiai anu mangga bae tapi urang kuari nu ngaji kepiting hukumna haram lantaran maya'isu fi barrin wa bahrin sesuatu binatang nu hirup di daratan jeung di lautan titik catat eta geus ulah ribut-ribut geus ulah ribut-ribut geus jaga awak kurang bae beteng urang bae sebab di akhir zaman mah kuari boro-boro nyaritakeun kepiting haram pugu ngeridit haram ge terus bae korupsi haram ge terus geus ieu mah ngajagaan awak kurang bae eueuh nu karunya ka awak urang batan urang geus neuleuh neraka mah di hareup masyaallah karim saha anu teu ngabirigi di beulem geus salametkeun urang bae bejakeun ka anak ceng orenganan kepiting teh abah geus ngaji di Cirongok hukumna haram bah jangeunah tuh siapa aing menyaritakeun haram sama ngeunah proteinna bah tinggi bah sia mah lain nyaritakeun protein aing mah nyaho nu lintuh ge ieu lobatin protein jeung modar cenegeh cak kiai haram bah ulah cenegeh atuh bah sing yakin bah ngajina aing lain cenegeh teh saha ya aing mah cenegeh cak kiai ngaji teu bisa ieu mah teu bisa geus cak kiai cenegeh haram teh sebab dalilna naon bah sia nanyakeun dalil ka aing goblok cak kiai ge bayai supi barin wa bahrin eta sirton saraton eta hewan anu yaisu hirup fi barin wa bahrin di daratan jeung di lautan eta haram tuh yakni di darat jeung di cai eta haram kos kitu tah cengnya bejakeun ka emak bejaan kabehan bejaan bisa tetangga bae bejaan ka tukang-tukang dagangna bejaan sing hade tuh ya Allah ya Rabbi hiji bangkong haram di Jawa mah bangkong teh naon kadang-kadang di Jawa teh aya restoran bangkong naon ngaranna suike atuh kula makan teh jaho eta bahasa Jawa waduh barang itu beteng cenah keur lapar teh nah ini restoran suike atuh eureun di dinya teh paingan nyana culak-cileuk bae Bapak mau makan iya tapi can diberean kene Bapak mau makan iya tapi can diberean kene bae Bapak mau makan iya can diberean kene bae goblok sia angel mah kayak nanya deui barang leuleuh gambarna suike kur kieu ini mah makanan si engko itu jadi jangan lagi tak pelayan lah ada culak-cilek beren sebab make kopea make sorban make naon kok cenah ieu kiai modern kajen hukum lagi begitu suike segala di Tangerang ge aya restoranan urang geus nyaho kieu mah haram ya kepiting haram masih sababaraha hewan haram ya temenang aya nu kaliwat bakal deui hewan nu mana bae coba nu haram wahiyatin wallahu